Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haduran alhamdulillah tepangdangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mitra kaum dangu, urang neraskeun hanca dongeng carios kalayan judul Akibat Munjung karangan Bapak K. Sukarna diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Upami teu leupat hanca anu waktos katunda teh dugi ka sabab pikiranana bingungeun lamun diusir arindit ari diantep kabita atuh terus ngomong sorangan bari ngajengutan buukna. Cenah maniti kekereket ngarames buukna deh. Atuh nyi hati mah oge gancang hudang da kageingkeun malah tungtung namah kabeh tatanggana oge nyarahoeun. Ugi kadinya nya mitra hanca waktos anu katunda teh. Malajengna sok marangga kasadayana. Hayam reang kongkorongon di wetan sang surya medalnya angan panjabuana. Atuh anu dilaluar dipeuting keneh ngaribun kawas ngemita anu maot. Dasa beuting henteu sare katambah di sisi pasir. Atuh henteu matak heran tepi kapating boyong kod da puguh kemit di luar. Pai Ben, jung balik ti heula keur ditu. Gulke kuring mah aya perlu ceuk Den Wes bari ngahod-hod sarta gaduna nu roktok bakat ku tiris. Mangga Den. Dawa bae Ben sarta leos manehna indi. Bari neuteup ka tatanggana Nyi Suhana anu keur ngariung di buruan teu nyarahoeun asal usulna. Malah Den Asmaya oge aya di luar ngarendeng sareng Suhana. Ningali ka Den Asmaya ngarendeng jeung Suhana, Nyi hati mah teh olohok hatena mani madenghel tina bakating ku panas sarta kana angen seueul. Atuh manehna teu ngomong ngan saukurna teu bae sarta huntuna geus ngancing tina bakating ku ambek. Ngan henteu bisa kumaha heraeun ku Den Asmaya. Asmaya, ayeuna anjeun rek naon aya di dieu? Ceuk Den Uwes kasaksian ku sararea nu aya di dinya. Ari anjeun di dieu rek naon? Ceuk Den Asmaya malik nanya. Kuring di dieu rek mikeun ieu surat ti adina Suhana. Ari anjeun nganjang wungkul? Ceuk Den Uwes bari nembongkeun hiji surat. Nya, kuring mah ngan ukur nganjang sarta ayeuna rek balik. Jawab Den Asmaya bari ret ningali ka Nyi Suhana sarta omongna dikantun ku engkang teh nena. Sanes waktos engkang ka dieu deui. Keun aman ayeuna mah da siangnya. Ceuk Den Asmaya bari ngajak sasalaman ka Nyi Suhana. Leos anjeunna ngaleos sarta ku Nyi Suhana diteuteub bari teu karasa curucud cipanona ngalembere. Nyi Suhana, di kumaha peuting tadi basa jarempe ku si Asmaya? Ceuk Den Uwes nyorongot sanggeus teu aya Asmaya teh. Di kumaha? Jawab Nyi Suhana bari nyusutan cipanon. Bohong lah, sumpah sia wani. Kalah lewes ya Suhana, hayo jawab rek nyerahkeun ka dulur sia teh ha. Boa geus kaparawanan sia
Jawab. Ceuk Nyi Hadi mah beri gablok Nyi Suhana dicabok. Keur mah ambek pedah reurejeungan jeung Den Asmaya. Ayeuna asa manggih jalan ti Den Uwes. Ampun Jati, teu naon abdi mah. Segeruk Nyi Suhana ceurik deui. Mani awuk-awukan lantaran dicabokna sadakeurna. Geus Nyi Hadi mah ulah disiksa. Keun kuring tanggung jawab ka hareupna mah. Ayeuna mah mangga bae geura marulih. Ceuk Den Uwes bari ngupahan Nyi Suhana. Sarta pok nyarita kieu. Nyai, tah ieu surat ti adi Nyai. Akang mah Darma katitipan. Ceuk Den Uwes bari ngasongkeun eta surat. Mitra kaum dangu, eta surat ditarima terus Suhana ka imah. Bari mawa eta surat. Ari anu dilaluar harita pating laleos. Atuh Nyi Suhana jongjon diukna di tengah imah. Bari muka eta surat. Ari breh aya duitan lobana teh 500. Terus suratna dibaca sarta unggelna teh kieu. Ceuk Suhana nu dikantun. Ceuk, abdi ayeuna nyanggakeun artos 500 kanggo bekel ece. Sajeroning ku abdi dikantun. Abot hate mah ece. Abdi ngantun ka ece teh. Namung dalah dikumaha, abdi geus sumpah tiwangkid nyical angguan ece hayang ngaganti ku kabeungharan. Abdi sadia rek jadi naon bae oge ceuk. Asal abdi beunghar kanggo ece. Tah ku jalaran kitu ayeuna abdi bade miyos ceuk. Bade munjung ari tempat nama di Cerit Nyi Suhana ceurik tepikeun ka jejeritan. Sarta jeung abrug-abrugan tina bakating ngahandeul tujuan adina kitu. Tapi lantaran bakat kunyaah ka manehna nu sangsara, saumurna dinyanyeri kudu ngewa ka manehna. Atuh maca suratna teh harita teu ditamatkeun. Kalah deregdeg teh lumpat arek nyusul ka adina. Bisi kaburu ti gebrus kana jurang kahinaan. Lumpatna teh bari ceurik sarta nyekelan suratna. Sareng nyekelan duitna anu 500 teh. Atuh henteu matak heran tatanggana hareranun. Malah Nyi Hadi mah oge manehna tepi ka keurung. Malah mah aya sangkaan boa-boa Nyi Suhana harita teh ngagerebeg. Ngadak-ngadak jadi edan lantaran loba kanyeri. Sabab lumpat bari ceurik kawas satengah teu eling. Mitra kaum dangu sadayana, sajajalan Nyi Suhana gawena ngan nginghak bae. Sarta loba nu ninggali disangkana anu gelo lantaran panon carindul sarta JR mani beureum. Eukeur mah teu sare pisan katambah ceurik teu repeh sarta nyambat ka adina anu harita geus nekad arek ngorbankeun jiwana. Sakapeung Suhana eureun terus maca deui surat geus kaharti indit deui muru alamatna surat. Nya kitu deui Jang Idik, sadatangna paeben teh terus manehna laporan yen henteu meunang ilapat. Sarta manehna permisi arek nyoba ngalalakon nutur-nutur indung suku. Itu ngabejakeunana, padahal anu bener mah Jang Idik teh arek munjung. Malah harita geus jauh, da inditna subuh keneh
bareng jeung datang Pak Eben katambah make tumpak bus nu matak manehna gancang. Harita teh anggeus tepi kanu dituju teh. Urang diburu gancangna. Jang Idik waktu harita geus aya di imah kuncen. Sarta nerangkeun maksudna nu dituju ku manehna. Adu bakuncen wawadi nganasehatan Jang Idik. Sangkan ulah ngalakukeun kalakuan anu kitu. Tapi Jang Idik teh keukeuh pajarkeun teh geus dipikir jeung dibeuweung diutahkeun. Pokona mah asal beunghar jadi naon oge kajeun. Ari geus dipapatahan tapi keukeuh henteu nurut. Kapaksa kuncen teh nganteur terus nyieun permuhunan kanu ngageugeuh di dinya. Sanggeus beres permuhunan, pok kuncen nyarita kieu. Ayu Ujang, murang ngajeuheusan ayeuna mah. Da coos diwijian kunu kagungan jijie. Ceuk kuncen, bari ngajak indit ka Jang Idik. Mitra Jang Idik nurutkeun bae hatena teh geus buleud. Sabab ceuk pikiranana hayang nyenangkeun kalanceuk. Atuh terus mapai pasir sup kaleuweung anu rembet. Bapa kuncen make iteuk da puguh manehna kolot. Lempangna teh laun bae tapi ngeureuyeuh teu eureun. Ari suhana harita nyusulna teh geus tepi. Kapalebah imah kuncen ku manehna geus katembong. Da loba anu nuduhkeun atuh lempangna teh gancang barang jol. Terus nanyakeun harita teh pupuntenan. Punten, Ceuk Nyi Suhana mani dumareda bakat kusieun teu panggi. Ya, Tembal anu ti jero imah bari mukakeun panto. Breh ka tembong awewe kolot, si horeng manehna teh istri kuncen. abdi mah bade naroskeun puguh abdi teh mah. Aya pamaget anu namina Idik ka dieu teh. Ceuk Nyi Suhana bari hiung ceurik teu pupuguh. ayah Nyai, tas dipermohonkeun bieu teh ku babana barudak. Ayeuna nuju ngajeuheusan kanu kagungan ka kawasan di dieu. Nyambe bieu malah miosna oge. Jawab eta istri bari neuteub ka Nyi Suhana. Kapalimana angkatna teh emak. Aduh, kamana atuh emak? Boha-boha. Aduh. Ceuk Nyi Suhana garosing sak. Tuh ka pasir itu Nyai. Telas kaleuweung. Da ceceubit di dinya teh. Ceuk pamajikan kuncen bari nunjuk ka hiji tempat. Nyi Suhana teu leuleda, malah mah henteu amitan tina bakating kurusuh. Terus harita ngaleos lumpatna mani ngabig-brig, bari nginghak bae ceurik nyusul-nyusul Jang Idik. Anu keur bareng jeung kuncen ngadeuheus kanu ngageugeuh. Bapak, geuning ieu mah siga nagara Bapak. Tuh aya nu jaga duaannya, ceuk Idik mimiti lingdung. Nya Ujang, eta lawang kajembat anu kagungan jijie. Aduh ngageugeuh jijie. Tapi moal nyaon-nyaon ka urang mah. Anu jaganya oge. Lantaran tadi si imah geus minta izin. Jawab kuncen bari ngetrik ngeureuyeuh leumpang. Dik, rek ka mana Idik?
Iya ece jang. Ceuk Nyi Suhana ngajerit maratan langit hayang ngaburu adina. Ngadenge eta sora teh gebeg jang idik ngagebeg sarta ngareret ka tukang adibre horeng Suhana. Keur lumpat ti kakarait sabab nu tadi jalan teh ngadak-ngadak leuweung rembet. Aduh jang idik reuwaseun gancang bae balik deui gabrug manehna ngarangkul. Dik, aduh ece, reka mana dik? Paehan heula atuh dik ece teh. Idik. Ceuk Nyi Suhana ngahegak bakat ku cape adi Cipanon reumbay. Kerja. Jawab yang idik bari segeruk deui ceurik. Nalangsa ninggali lanceuk sukuna raget getihan. Sarta bajuna sarwek meureun balas ti karai. Dik, itu aya 2 monyet dik. Monyet naon eta teh ha? Aduh, adi ece, ulah kata limbang jang. Cek, abdi tos nyuhunkeun widi cenena. Eta teh jelema nuju ngajaga cek. Tapi aduh. Ceuk jang idik sarta terus silih tangkep jeung lanceukna. Ari kuncen gawena olohok bae sarta gogodeg semu heran. Nu ceurik pating salegeruk katambah di jero leuweung. Atuh eukeur mah sarepi heug aya anu keur nginghak teu beda ti nu dirampog mata kuatir kadengena. Malah nu nyaksian oge harita semun watir ngabandungan 2 jalma. Anu gawena teu lesot silih rangkul semu geugeuh. Geus lila jang idik cengkat bari reumbay ku Cipanon. Cek, kunaon nyusul ka abdi ucu teh? Ceuk jang idik bari neuteup. Dik, ece narima surati idik. Ece terangkan maksud idik. Nanaonan eta teh dik. Nanaonan. Jawab Nyi Suhana bari segeruk ceurik deui ngabangingi. Nena, abdi hayang beunghar cek. Tapi kabeungaran abdi sanes keur abdi. Namung keur ece. Supados ulah dihina teuing ku Hatimah jeung Indung Tere. Nalangsa cek hate abdi teh lamun ras kana kekejemanana Indung Tere jeung dulur pateterean. Padahal dina segala rupa perkara urang teh tukang ngelehan maneh nya uce. Idik, ece terido idik kitu teh. Lain rek nyenangkeun ka ece ku jalan sarupa kitu mah dik. Tapi rek ngagebruskeun ka ece kana jurang kasangsaraan saumur-umur. Ngeuning bieu ku idik disebutkeun puguh-puguh 2 monyet kadeuleuna ku ece mah. Tapi ceuk idik mah 2 jelema eukeun ngajaga. Hayang kitu idik teh. Tobat idik. Ibatan ece kudu daek ngadahar rejeki ti idik mah kajeun maot ece teh dik. Ngeus ulah idik. Ulah. Ceuk Suhana bari reuy Cipanonna ngalembere. Cek nena, abdi teh geus kaji. Cek tadi ti bumi Bapak Kuncen.
Abdi tos dipapatahan ku Bapak Kuncen yen ulah ngajalankeun kieu bisi kaduhung di akhirna. Tapi abdi moal kaduhung cenena. Asal ece senang bae abdi mah teu naon-naon. Sanajan jadi monyet oge moal handeueul abdi mah cenena. Numawi yung bae geram mulih anggur. Keun abdi mah rek tetep neruskeun pamagsudan anu tadi di bumi Kuncen tos disanggemkeun kanu kagungan di dieu. Aduh, idik, paehan ece teh dik. Aduh. Hiung Nyi Suhana ceurik deui. Gading diut bari goledag ngabebetkeun maneh sarta jejengkangan adu glajer di tengah leuweung. Ceuk nena. Ceuk Jang Idik cipanona mani lembay sarta terus nyegelan lanceukna anu rek notogeun maneh kana akar tangkal kai. Dik, tong dicekelan dik. Cung ka ditu gerak teruskeun maksud idik teh engke balik ti ditu idik ngaliwat deui ka dieu nya. Ece sadia maehan maneh ku jalan kumaha bae. Lantaran henteu panuju boga adik kudu ngalakukeun kitu keur ece. Idik, ece pae kasaran lantaran maehan maneh. Idik paeh kabawa ku sakaba-kaba lantaran jadi aduh dik turunan ti saha keur urang kudu kieu deh turunan ti saha idik. Ceuk Nyi Suhana bari inghak-inghakan teu daek repe. Huleng Jang Idik ngahuleng bari neuteup ka lanceukna anu diasih ku manehna. Hatena maningah heulas lantaran bakat kuatir sarta manehna hanjelu nyaho di adat lanceukna. Yen didikanana kuat tara daek bengkok sembah tara gedag kaanginan. Adatna teh mata kuatir, sabar, soleh jeung tumamprak, beda jeung jelema sejen. Sanajan dihina oge, tara hayangeun bales, komo deui ngalawan mah. Tah eta nu mata kuatir hayang nulungan ka lanceuk. Tapi anu rek ditulung tibatan sareng atoh mah kalah ceurik gogoakan sarta mani gogoleran jeung arek notogkeun maneh. Atuh Jang Idik ngarentet kitu bingung kieu bingung tungtungna manehna nanya ka lanceukna nu keur nginghak. Kedah kumaha atuh cenena abdi teh. Ceuk Jang Idik bari nyusutan cipanon manehna nu ngalembereh. Ngadenge eta pananya plong hate Suhana ngemplong manehna harita cengkat bari nyusutan cipanon. Dina bakating kubunga cipanon anu disusut kalah beuki ngalembereh sarta neuteup ka adina bari tonggongna Jang Idik ku manehna diusapan sarta pok nembalan kieu. Idik, urang teh hiji manusia anu cek pituduh kolot hiji makhluk anu mulia. Leuwih ti makhluk nu sejen kamuliaan manusia teh. Tah lamun urang percaya sarta yakin yen mulyana, atuh urang kudu ngomong ngahaturkeun rebu nuhun ka Allah anu Maha Kawasa. Yen urang hirup di dunia jadi sahiji manusia, atuh henteu mata keran lamun makhluk anu sejen kabitaeun ku manusia.
boh jurig boh sato hewan pada harayangan hirup cara urang teh. Malah cek dongeng kolot mah sanajan malaikat ge kabitaeun ku manusia sabab hirupna manusia bebas sarta langgeng pisan di dunia tuga akhirat. Harti bebas bisa milih rek bade pek rek goreng pek Gusti Allah mau ngalarang ngalakukeun hade goreng. Sabab sanya-nyana kahadean kagorengan eta teh kagungan Allah. Ngantang tu aya hukumna. Mun urang milih nu goreng gancaranana teh goreng. Mun urang milih nu hade gancaranana ge hade. Jadi lamun urang langgeng sanajan geus pae oge ukur jasmani wungkul, hari rohani mah terus nyorang alam nu lain. Tah didinya diri urang lantaran tanpa jasmani bakal ngarti sarta nyaho yen hirup nunggulan dratan di dunia teh amal naon. Nah geus ngamalkeun hade atawa ngamalkeun goreng. Lamun amal urang hade ngagugu parentah Rasul padomana tina Quran, tang tu buahna teh hade. Tapi lamun amal goreng, tang tu buahna ge goreng. Sabab ceuk dongeng sepuh mah sanyana Gusti Allah teh ngaganjar jeung ngahukum. Tapi nu jadi hukumannya kitu ganjaran oge amal perbuatanana. Jeung tetela dunia berana waktu hirup di dunia teh di akhirat mah teu laku. Sabab ku urang kasaksi waktu aya anu maot geuningan bati ngajolor emas inten sarta gedong. Nya kitu deui duitna geus puguh mobil-mobilna kabeh teu bisa nulungan tetep ae kudu maot. Jadi lamun urang ninggal contoh-contoh anu kitu geus meujeuhna kudu ngarti yen taya gunana pisan. Urang nyiar harta banda ku jalan nukeurkeun raga kudu jadi sato hewan. Dedeh teuing jang idik. Malah aya hiji sato nepikeun ka tapa-tapa. Ceuk dongeng kolot urang mah hayangeun jadi manusia. Nah ari ujang kitu bet sigana teh tibalik make hayang jadi sato. Anggur jung geura ikhtiar sarta nanada ka Allah ku jalan nyiar kipaya. Mugi-mugi anu agung ku urang teh ngaijabah sing bisa dahar jeung make sing boga imah nu alus. Sing nyesa menang ikhtiar keur amal ibadah urang. Ngarah tentrem kana hate jalankeun perintah Allah. Tah kitu kahayang ece mah dik. Ceuk Nyi Suhana nyaritana dumareda jeung mindeng pisan ngarendeg nyusutan heula Cipanon. Huleng jang idik ngahuleng henteu leumeuk henteu nyarek. Malah mapa kuncen oge anjeunna maning ngaharu. Bari neuteub ka Subhanah nu nyarita ngagalantang. Manehna sajongjongan mah ngahuleng siga keur mikir ngalelenyepan Nyi Suhanah anu ngomong ka adina. Sarta nyaritana laun da bari inghak-inghakan. Cek jadi salah atuh abdi teh nya cenena. Jawab jang idik bari ngalimba ngadenge pituah ti lanceukna teh. Dik, ulah nyebutkeun salah kanu can dilakonan dik. Ece teu bisa nyalahkeun ka idik sabab idik can ngalakonan. Ngan ece usul supaya idik ulah hayang beunghar ku jalan kitu.
komo deui hayang beunghar eukeur nulungan ka ece mah. Tangtu ece nyarekna. Jawab Nyi Suhana Cipanona gembeng deui lantaran nu jadi adi siga ngalimba. Cenena kumaha atuh dageus janten ece. Kumaha ayeuna abdi teh Bapak. Ceuk Jang Idik bade ngarerej ka pakuncen anu keur-keurung. Ujang, Bapak jadi oge geus ngabejaan. Kudus asak-asak mikir bisi kaduhung di akhir. Jeung ku Bapak jadi geus dijalangkeun deui. Yen loba anu ngaraya kaduhung, anu ngalakonan kitu teh. Yah, kulantaran Ujang mulugul, nya teu bisa kumaha. Iwal diantel bae, jeung dipermuhunankeun kanu ngageugeuh di dieu. Yen Ujang bade ngadeuheus. Jawab pakuncen bari neuteu. Kumaha lamun ayeuna teu cios Bapak? Ceuk Jang Idik bari melong kanu ditanya. Nyanaon, upami teu cios mah harjina teu jadi ngadeuheusna, jeung teu jadi beungharna. Keun ku Bapak engke dipermuhunankeun deui bae. Jadi teu naon-naonnya Bapak. Ceuk Nyi Suhana mani marah mai budina deh. Moal Nyai, Bapak nyanggung moal nyanyaun. Keun engke ku Bapak rek diwartoikeun dirolompok kanu kagungan di dieu. Bapak, tuh aya jalmi nu culang cileung kawas aya nu diteangan. Boa-boa rampok Bapak. Ceuk Nyi Suhana bari nunjuk ka hiji jelema anu keur tangga kawas aya anu diteangan. Lain Nyai, lain rampok. Eja je anu keur nyangan pamajikanana. Baik rek ditingali mah. Ngelajung cuculkeun jajaje oge bareng jeung Bapak. Samemeh Jang Idik datang. Can kapanggih meureun pamajikanana teh. Ceuk pakuncen bari neuteup ka hiji lalaki anu keur kalayang koloyong sarta tatanggahan nempoan monyet. Lantaran panasaran Nyi Suhana menta idin hayang ningali lalaki anu bieu tatanggahan. Ku pakuncen diidinan sarta rek nunggu di dinya. Adu leos Nyi Suhana menta dianteur ka Idik, nuturkeun eta jelema anu tadi tatanggahan. Beuki lila beuki deukeut terus hantem dituturkeun ka mana bae leumpang. Monyet-monyet tinggun tayang ningali aya jelema tapi siga teu sieun. Kawas anu kabitaeun ninggal aya jelema teh tinggarungku kawas nanya sarta sorot panon beda kawas sorot hayang ngomong. Atuh eta lalaki teh terus leumpang mapai-mapai kawas anu keur neleukeun duka nelek-nelek naon. Tapi aya hiji monyet kawas monyet awewena. Eta monyet cicingna teh misahkeun maneh ti batur, malah terus ngajauhan ti batur-batur manehna. Ku lalaki dituturkeun kawas anu hayang newak. Atuh henteu matak heran Nyi Suhana oge leumpang ngeteyep sareng Jang Idik.
ngintip ka eta lalaki sarta cicing dinu buni bari neuteub hayang nyaho. Ari breh eta monyet teh make jeung digelang emas atnu kacida gedena. Sarta eta lalaki teh pok nyarita lungas lenggis mata kuatir nungupingkeun. Gelis bojo pun akang. Matak ngahelas nyapikir, matak nyalingit na ati. Angkang aya di rorompo kate mah tibelat bae emut kasalira nyai. Numawi najan jauh ge ku engkang disusul-susul. Ayam pendak jeung salira anu atos salin rupa. Sarta tetep tumetepna di dieu misah jeung jalma. Sanajan geus salin rupa engkang teh moal kalinglap margi nyai nganggo gelang. Dedeh teuing nu gelis hate engkang lir disebet. Sono pogot hayang amprok. Geus amprok matak ngahelas matak perih kana ati. Anjakal waktos baheula engkang teh teu ngahalangan. Kaduhung nama ayeuna handeueul ku urang pisah sarta geus salin rupa. Cing nyai engkang ubaran ulah nyeri teuing hate. Eta gelang sarampasan anu dianggo ku nyai atuh urang hiji sewang. Etang-etang tanda mata keur emutan diri engkang. Mun hayang tebang jeung nyai tangtu meureun eta gelang ku engkang teh diusapan. Kadang-kadang dikeukepan. Sarta hate tangtu nyawang ka jaman urang keur ngora. Ngahiji keur laki rabi. Sanajan susah sangsara tapi urang pabarengan. Sok atuh nyai. Ceuk eta lalaki bari namprakeun leungeunna sarta Cipanon nyurucud. Eta monyet teu nembalan ngan Cipanon kaciri nyurucud siga jelema. Atuh henteu mata keran nyisuhanah nu ninggali ngintip di eta nubun di tempat nubuni. Manehna reumbai cimata kasuat ninggal nu kitu. Kaasa kadirina bae pipina tepi ka jibrug ku Cipanon anu bijil. Kurondang eta monyet teh kawas anu ngarti pisan. Nyamperkeun eta lalaki anu bieu ngomong teh sarta Cipanonna reumbai. Malah eta monyet oge panonna tepi ka beureum jeung Cipanonna nyurucud. Barang enggeus deukeut pisan ka lalaki anu bieu jung eta monyet teh nangtung sarta porosot gelangna ku eta monyet dilaan. Song dibikeun ka jelema anu namprakeun leungeunna. Eta monyet teh disada bari nyengir. Terus nukang Cipanonna mah nyurucud. Aduh eta lalaki teh sanggeus nampanan gelungna. Segeruk cerik semu nyeri sarta pok sasambat deui. Aduh nyai, bojo engkang najan nyai salin rupi. Engkang teu boleh tibelat, teu puguh engkang nu lepat. Keur waktos hirup babareng-bareng teh engkang teu bisa usaha. Nete semplek, nincak semplak teu bisa makean nyai.
teu bisa maraba Nyai. Ari Nyai rusuh teuing hayang ngajujurkeun nafsu. Hayang senang lubak libu. Tapi akhirna bet kieu ngaruksak kasararea. Harta banda menang Nyai. Bet kabeh siga nu leungit. Lir cai na daun tales. Da puguh tadina oge ngan saukur eukeur Nyai. Jadi Nyai geus eueuh teh harta bandana nuturkeun. Dadah teuing nu geulis angka ngahaturkeun nuhun. Dipasihan tanda mata keur ubar hate tungkara. Geramali Kangkang Nyai. Ceuk eta lalaki bari ingahag-ingahakan kawas budak. Eta monyet henteu mali kala terus bae leumpang. Bari ngagisik panonna nu merebei henteu saat. Leumpangna siga ngadigleu mata kuatir nu ningali. Aduh segeruk salakina harita teh ceurik deui malah bruk manehna juuh kawas ngarasah anjakal paturai jeung buah hate. Di kudu kitu urang teh Jang Idik. Ceuk Nyi Suhana bari nyusutan Cipanon nalangsa neuleuh nu kitu. Mitra kaum dang, Jang Idik henteu nembalan gawena ngahuleung bae. Sarta Cipanona gembeng, atuh ganjang ku Suhana harita ditungtun bae balik deui ka Pakuncen. Anu harita nungguan kawas anu geus teu sabar lantaran tamu lalila Rijol Suhana datang. Atuh Pakuncen pok nanya, Mangihan nyaon Nyai? Ujang. Ceuk Pakuncen bari neuteub. Mendakan pikas sedihun Bapak. Nalangsa abdi mah teu kiat nyarioskeunana. Sareng teu kiat ninggalna oge. Mangga atuh Bapak urang wangsul deui bae. Ceuk Nyi Suhana bari ngareret ka adina anu ngeluk tungkul. Bring sararea arindit muruk ka bumina Kuncen. Barang harita geus datang sarta terus Bapak Kuncen ngadamel deui kukusna. Maksudna mah arek nyambat anu kagungan di dinya. Sarta ngabejakeun Idik ngadeheusna henteu janten. Kukusna katinggal mulek. Sarta Pakuncen mendekok mapatkeun jampe-jampena. Henteu lila di harita Bapak Kuncen ngebartosan yen teu aya naon-naon. Da ceuk tadi ge teu maksa kumaha maksudna sorangan. Malah mah dipapatahan ulah ngajalankeun kitu. Aduh Nyi Suhana atoh harita keneh amitan ku Pakuncen di Widian. Leos maranehna balik saja jalan pada nguyung. Sanggeus jarauh di Kuncen, pok Jang Idik teh nyarita nanya kanu jadi lanceuk bari leumpang lalaunan. Cek Nena, kumaha maksud ece teh? Bade terus mulih bae. Ceuk Jang Idik bari ngareret ka lanceukna. Anu harita keur tungkul kawas neuleuh pitincakeun. Dik, urang teh boga imah sanajan sagede kandang domba. Da memang urut kandang domba, tapi eta teh imah urang.
Ayo nama urang kadinya deui bae dik. Hade goreng oge imah urang lembur urang. Jawab Nyi Suhana bari malik ngareret ka adina. Anu harita jongjon lempang ngarendeng sareng manehna. Cenena abdi terus terang bae ce. Tadina abdi bade munjung teh hayang senang lantaran teu kuat hirup kudu di rungrum kabingung ngarandapan ka Tunggara. Tapi ayeuna aya pamenta ti ece, abdi kudu usaha anu wajar, kudu ikhtiar sakuat-kuat tenaga jeung pangarti abdi nu aya. Cenena tanaga abdi gede ce, namun ngan saukur ngalasuluh ngan saukur keur pacabakan anu kasar wungkul. Paling-paling oge buburuh majul, lain jadi tukang tani. Dimana abdi rek tiasa menjat lamun saumurna kitu. Dimana abdi kudu ngangkat derajat ece tina panghinaan batur lamun kakuatan abdi ukur sakitu. Kumargi eta cenena abdi mah moal wangsul deui ce. Namun pada teras atrok-atrokan ngajajah mapai-mapai kota, nyiar kahirupan sangkan teu eleh ku manuk. Geuning manuk oge henteu pedah sayangna di kebon eta. Hiberna oge di kebon eta bae. Henteu kitu geuning cenena. Ceuk Jang Idik bari ngalimbak sarta ngareret ka lanceukna anu ngaharuk bari lempang. Dik, sanya napikeun ece berat kudu paturai jeung adi teh. Da puguh sanajan ece lanceuk tapi awewe. Perlu ku pitulung nu jadi adi. Ngan ece oge moal bisa nyare kana tujuan idik nu alus mah. Kana tujuan nu hade mah pek ku ece didoakeun Jang Idik sing aya dina kamajuan. Ceuk Nyi Suhana bari reuy si panona garembeng. Cenena abdi teh tiasa makalan ka ece. Malah artos pamasian teh den wes oge ampir seep dianggo mios ka dieu. Aya kanggo ongkos ece ka lembur. Aya dik, malah ece aya maksud hayang ngajual ieu samping anu masih keneh weuteuh. Ngan acukna anu soek teh dik lantaran ti kakarait. Kernaon cenenah make dijual sagala. Ari ayeuna ece nganggo naon? Jawab Jang Idik siga nu heran. Rek dituker tambahkeun dik jeung samping anu goreng atawa pinuku kerod. Jadi duit boga samping oge masih make sanajan geus tatambalan. Tah kitu maksud ece teh. Kitu. Mangga bae abdi mah teu naon-naon da cinjang kagungan ece. Pade di kitu kieu oge kumaha ece. Mitra saenggeus badami kitu mah barang tarepi ka pasar gancang bae ku manehna eta samping teh dijual. Badami jeung tukang loak saenggeus dijual beuli. Saenggeus jual beli beres gancang harita dilaan Nyi Suhana kanu buni. Disalin ku samping goreng nya kitu deui bajuna.
Geus beres Jung balik deui ka karanampanan duit panambah tuker tambahna. Ari duit katarima pok Nyi Suhana teh ngomong bari neuteup ka adina. Tah dik, ieu lumayan keur bekel idik amprud-amprudan usaha. Sabab keur ongkos ece balik mah boga kene anu pamere ti idik da masih aya sesana. Nuhun ce Nena, abdi mah saperluna bae. Anggur bagi dua kadinya. Jawab Jang Idik bari ngaduakeun duitna anu diwikeun ku Nyi Suhana sarta sanggeus beres roes terus manehna laleumpang sarta harita papisah. Samemehna papisah teh terus silih rangkul heula ka awas anu panungtungan. Alah euy. Waktosna parantos teu kabujung. Mung hapunten bae kasyakumna masyarakat Pasundan adana pidana Sunda. Hapunten samudaya kalepadan, kakirangan, sareng kaluluputanana. Mulia usadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu barandos salaskribna. Sareng hatur nuhun anu barandos nge-like atanapi jempol pangresepna dah kitu mitra. Hatur nuhun kasadayana anu atos komentar oge. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu aratos aya mancona ngadangukeuna oge. Itu dah mitra. Hatur nuhun kasadayana. Mung sakitu bae. Imang ayeuna bagian Aki, sok Aki. Adi oke. Ujang. Iya cenah pamidan. Atuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya